Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Rek ngadawu Muhammad putrana Malik, muji kuring ka Allah nu maha malik. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Nyanggakeun sholawat ka nabi diselir, kawargina nu nyampurnakeun nu katsir. Wa asta'inullaha fi alfiyah, maqasidun nahwi biha mawiyah. Neda tulung ka Allah nganggit alfiyah, agung nanahu dicangkemku alfiyah. Tuqarribul aqsa bilafdin mujazi, wa tabsutul badla bi wa'di munjazi. Makna jauh dideketkeun ku alfiyah, kontanahu kapake ku alfiyah ma. Wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti, faiqatan alfiyah tabni mu'ti. Mugi Gusti ngaridoanku alfiyah, ngaluhuran alfiyah ibnu mu'tiyah. Wa huwa bisabkin haizun tafdila, mustaujibun sana'i al jamila. Tapi ku sabab ti payun diunggulkeun, pantas pisan ku kuring jadi pujian. Wallahu yakdi bihi batin wa firo, liwalahu fidarajatil akhirah. Mugi Gusti masihan anu sampurna, ka abdi ka ibnu mu'ti akhiratna.